kuari urang neangan guru sejati hese teh lantaran eueuh hiji jelema hiji kiai anu kadeleuna anti dunia eueuh nu mah teh hese urang ndek ngaguru nu sejati teh torikoh lah hese ngan ngaranna doang kiai anu bertorikoh jangan teu pernah kekepret tina dunia nu mah teh atuh dek hese ngaguruna urang kajian kumaha ge pan ari dongeng ahli toriko mah geus anti jasa karena dunia teh anti jasa anti teh lain anti lalagan anti jasa pan kuari mah guru toriko teh bahkan anu asup toriko teh di beat kudu mere 100 gram minimal sapi 5 lah cakna teh nya torekat sih hubungan jeung dunia baheula makan torekat balain kos kitu aya jelema dek torekat dek lain guru torekat tangan saja ya balik deui kula geus jangan tebe-tebe kula mah hayang ka dieu bae sasa nu nuduhkeun jai teu torekat henteu kula mah nu nuduhkeun ge dek torekat mah gendek ka kiai bae teu bisa aing mah teu kagurukeun ka model sia jangan saja kuari balai ditambah Pan. Siapa yang mau belajar ruhani ini dengan saya. Nih KTP-nya ti Haji Supendi ahli ruhani. Budak. Geus lamun aya ahli torekat kos kitu maning diasupkeun ka sumur cor. Sumur parencor lain torekat kos. Tilok aya anu bebeja, torekat mah urusan batin. Nah, kabelah dieuna keukeuh. Sagasa diterima lamun maneh dek norekat ayo geus bere ijazah teu meunang kaluar ti dinya norekat makan kudu babarengan jeung guru ieu mah norekat sih aja leng emang nah hikmat teu mah guru hikmat mah kos kitu mah saenggeus tadi ijazahan leng hal naik atuh ngabudah tinggal ngabudah lain kitu tuh torekat mah yes. Jadi kudu ngahiji jeung guru kadeuleun ku guru sebab teu kadeuleun mah panjana teh atuh ngeunaheun wae teu kadeuleu mah ku guru la ilaha illallah ke bari ngenteng la ilaha illallah bari acau la ilaha illallah hayu kumaha naik nanyana we teu kadeuleu ku guru nah ai kadeuleu ku guru mah pan ngajeun salah teh budak zikir teh omongan salah teh budak kos kitu teh napasna salah kan ya hoan yo atuh lain hikmat torekat mah lain zikir tapi adab kuari mah kan perkumpulan kos karar itu dina geus nage jumbung lah basa guru norekat si kos kitu urang nih si kanyahoan salahna tolol teh coba pugukeun kanyahoan salahna norekat mah bae ditampilingan ku guru ieu mah embung pan ditampiling teh embung ditampiling embung dipentam embung dijorogeun embung atuh geus ya kitu nolonong sorangan di norekat bapu kos karar itu harares yes cicing jadi dia norekat nyana salila norekat teh neuleukeun murid-muridna karuru mah kurang dahar kuari mah pan norekat teh lalintuh lalin tuh kuari nu tadi na memeh norekat mangan ge 60 kilo barang norekat 80 jadi kos karari norekat teh aduh teh kos kiai we kerja di santri mah hebat apik ya sebarang jadi kiai kuari jadi proposal tolol udah coba di keur di pondokna mah apik biasa teh budak teh daharna ge cemi mah teuh tilu huap ya tilu make tilu ramo keur lain tilu huap tapi lamun dihitung aya 90 huap mah hei keur di pondok da apik barang jadi kiai kuari jadi kieu laguanana kan eta oper karena kos kitu lain tambah apik tambah hebat tah nyana ngalamun kieu si murid torekat nu anyar je cek jana teh ieu murid-murid nu bangun karurang dahar nyokot nyana ka imahna dareun inumeun ke disuguhkeun atuh ngaranna ge jelema ieu aya nu icip-icip aya nu teu
kemenang dan sabinggu nyokot deui nyana ka ieu mah bahkan dibagi duit ke ditarima guru emang teu nyahoeun guru tarekat teh nyahoeun karak dipanggil kadareza sia sebenarnya ieu teh deka Allah apa deka sangu sih deka Allah apa deka kendaraan sim sebenarnya sia satungtung di jero hate sia aya salian Allah moal bisa sia hirup tenang mantep ibadah ka Gusti Allah tah jelema ieu ya jelema nu anyar norekat teh tah jualan norekat dipanggil ku guru kades ya kades ya sia kudu datang ka imah kipulan datang ka dinya bejakeun aya amanat kitu ti Abah Haji ya, ayo datangnya sesuai jeung aturan. Barang datang assalamualaikum, waalaikumsalam. Ye cenah amanat ti kiai aya naon? Oh, iya ketuguan. Tuguan dibungkus. Bikin ka ditu ka kiai. Dideuleuh heula ku nyana. Barang dideuleuh masyaallah. Berlian. Datang ka imah kiaina. Ieu kiai. Nah, iya tanyakan kira di pasar sabaraha duit tak berlian iya tapi udah dijual ku sia. Hah? Aya ka tanyakeun di pasar sabaraha duit ieu barang di dulu ku tukang emas, ku tukang berlian. Waduh, atuh ieu mah hese cek jana ieu. Nyaritakeun hargana kos ieu mah hese moal nya sageus moal ka beuli. Miliaran. Nyana kitu. Bebeja ka guruna. Waduh, mama, ieu mah geus lain urusan jualeun jadi mah miliaran kos kieu mah hijina ge komo 3. Tenden didinya tadi di handap teh. Ieu palu ieu palu. Ajurkeun ku sia ajurkeun. Ajurkeun. Remukeun. Nyana endap-endapan kieu. Tuh. Sia deka Allah kita ngeremukeun eta ge lain nu sia nu aing. Mani heseun biasa tolol sia ku manusia cacak-cacak anu aing titah diajurkeun ku sia endap-endapan keneh bae berarti sia henteu nyaan deka Allahna ku manusia aya ajurkeun kujana di kieu-kieu bae teh hiji bae atuh nya mamanya nu dua mau tolol sia masih kene hitung-hitungan keneh bae aya ajurkeun diajurkeun nya dado bari peureum-peureum ge oh iya aya waredadan 100 miliar manu hiji lamun 3 berarti 300 miliar ieu kieu kitu kira-kira amat ya jangan deuk ngahantem gitu hai tolol sia hate sia goblok sia kaing kayawan ku guru sakitu ge nu aing eta sia tah diajurkeun we si heseun keneh ajurkeun geus lillahi taala anu korban onam cenah kiai iya papan mutiara ajurkeun ceger lain teu bisa aing ngajamu santri aing lain teu bisa aing ngayang-ngayakeun segala rupa tak ieu berlian teh berlian ngan sakadar dititah dicokot di laci di murid aing eta teh jahoeun nyana amanat tah cokot padahal mah nyiptakeun aing tah babari jasa mun hayang dunia tapi satungtung hate sia resep kana dunia sia moal bisa ka Allah Subhanahu wa taala tah kita ngajurkeun bae ge pan sia mah teu boga pikiran tah bo dagang karung mah ieu teu leuleut hese jasa pan ieu mah tinggal ngajual doang deuk ira ka Allah na sia tinggal sajengkal deui ka kuburan masih kana mikiran dunia kana bae goblok sia huis bae geus kacembut-jembut sia masih kana urusan dunia kana mah berat deuk Allah kos kitu mah kuari urang neangan guru sejati hese teh lantaran eueuh hiji jelema hiji kiai anu kadeleuna anti dunia eueuh nu mah teh hese urang deuk ngaguru nu sejati teh torikoh lah